Jiwa lu tutupkeun pantona. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Cik din ya. Kira-kira naha budak bet di buat kudu di ngaranan. Cik udin kumaha. Naha ya. Budak bet kudu di ngaranan. Yang arah bisa ngabedakeun jelema we mang meureun. Heeh, tapi din bener oge euy. Mun ngaranna sarua mah meureun mang bakal ieu kana sirahna ge. Heeh, tapi din bener oge. Jeung cenah ya nya din. Mereng ngaran ka budak teh kudu anu alus din. Jeung kudu anu mengandung doa cek ajengan mah. Oh kitu nya mang de. Heeh din kitu. Jadi naon teu ulah sembarangan din mere ngaran ka budak teh. Ulah ieu mah mere ngaran ka budak teh Asep Abraha. Ari ngaran Asep nama alus ngan eta Abrahana nya. Abrahana teh nyaho eta teh. Abraha teh raja anu dolim. Oh kitu mang. Gitu. Terus ulah ieu mah mere ngaran ka budak teh naon? Si waduk. Coba keur bayangkeun si waduk. Atuh da puguh ngaranna si waduk teu boleh napa pacilingan teh. Teu boleh we hayang nyaduk din. Da puguh eta ngaranna si waduk. Ka mana waduk? Ampun waduk. Omeh mang geus nyaduk teh bau mang. Omeh mang bau. Nah jadi dieu ieu teh. Ampun Sudin lain maksudna omeh modal. Pan urang teh keur ngabahas ieu keur ngabahas ngaran. Urang teh ampun aing jadi dibasuh di omehan Sudin Jadi inti nama din mere ngaran ka budak teh kudu anu alus, anu bermakna jeung anu mengandung doa nya. Saperti naon Rian Muhammad Rizki. Teu alus nya ngaran ka budak teh jadi aya nami junjunan urang sadaya nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sugan we jeung sugan atuh nya ku sabab ngaran budak teh aya nami junjunan urang sugan untuk urang teh menang naon kitu menang syafaatna jeung diangkat jadi umatna. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Terus ya contoh ya din ya. Muhammad Siddiq Asy-Syafi'i. Tah eta alus eta aya naon aya nami ulama ageung nya nyaeta Imam Syafi'i. Terus contoh deui naon Rais Ahmad Hanafi. Eta keren. Terus deui Siddiq Maulana nya. Terus contoh deui Rakan Rodiansyah eta ngaran Aji Bungkul eta anu bermakna doa hungkul eta teh. Kade eta lalawar eta ngaran ade pokona mah. Masya Allah tabarakallah. Bismillah. Tapi dia orang mah ya ngerasa hanyakal ya ka orang Sunda zaman ayeuna. Jadi pan ai kolot baheula mah nya ngagoran kabudak teh alus. Da orang Sunda nya alus. Ngagoran kabudak teh kieu Nyai nya. Terus Ujang, Encep, Euyis. Naon euyis teh mang? Geulis din maksud nama geulis euyis teh. Beda jeung kolot zaman ayeuna din. Jadi ngageroan ka budakna teh hampir kabeh kieu din ieu nyalokanna teh. Punten Bi. Mangga. Dek. Nah, si eta apa ngaran ka urang. Dede. Jeung apal ti mana ngaran urang Dede. Dede. Kul. Bikinin dulu, Dede. Dede. Ini mamnya. Beakin heula. Beakin. Aing kapreng deui. Da raasan mangaranna teh budak teh Rais. Nah, beuteung panggil Dede. Ulin di mananya si Dede jabaning geus burit, jabaning can mamam, jabaning can ibak, jabaning Dede Torik umur 2 bulan geus naik haji. Kumaha nyamun aya sanekala. Kumaha Gusti Mama Agung eta si Dede di mana? Itu geuning budak teh ditengan ka mamana. Sebeleun. Dede. Kula. Coba eta kabeh kot kana remalan kitu. Coba teuing. Dede. Pulang. Tah kitu permisannya jadi pan lieur kana sirahna ge kabayang kabeh kolot nyalukan ka budakna teh kitu. Kabayang pan lieur pisan khususna anu ngaranna Dede siga urang. Pan lieur bener teh Din? Din. Astagfirullahaladzim. Din.
Ampun, ayolah kelakuan umat. Aling-aling umat. Aya weh kelakuan teh. Bismillah. Iya. Rupa-rupa nakar. Aduh, aing. Iya. Iya. Dek, Dede. Dek, Alhamdulillah. Dek. Dede. Saha ada ngageruan teh. Paling ibi-ibi, nya permisanya paling ibi-ibi biasa menyelukan budakna sok itu geuning nama ah. Dek. Dede. Alhamdulillah. Dek, Saha Dede. Dek, Dede. Ngageruan we tadi. Bawa ka urang gitu. Saha deui nya nyelukan teh. Bebenye teh nya kunyuk seueuh. Ngerus tunyung nya. Budak teh nya. Budak lucunya ngerus tunyung nya. Budak lucu ngerus tunyung.